Nuhun agan. Upami ya agan panginten disima berita disiksa we terus agan. Nya. Nuhun agan. Lamun ditenggelan teh lawan atau Semar lain ngacedok wae ai hidup Tete asya gelut disima abdi mah. wis nganya lalaki teh bisa gelut bar diajar kasih cepot atuh Mar si cepot mah sakti mandragen mantra guna Ginanjar Karta Sasimita Mar Leres agan, leres nuhun. mata wayahna Mar si cepot teh ulah diantep wae atuh Mar Si edan. Paingan juragan anu make senana si sirangan. Depe ka kieu-kieu naik sabab dina waktu ayeuna Mar Naon jak? aduh wah kurang ajar si wet usik si anjir edan ni tenagana letik-letik wet ya wes iya wet iya Wah, hebat jurus timanganana kurang ajar. Goblok si eta. Haring euy. Lamun aya jelema di negara aing nu kieu dihukum gantung we. Nepi ka PK geuleuh kitu sia. Ada denawa, ge. Oh, ge. Sedia tobat teu pugugu. Maneh ngaran cina cek pejana ngaran maneh teh Arjuna hebat maneh. Utang pati bener Arjuna, bener hebat kurang aja. What? Sia. Modar kuaib. What? Musik sia. Lesotkeun denawa, lesotkeun. Wah, mau dilesotkeun kuaib. Utang pati dibayar pati, hutang dibari wirang bener. Wiyap, wap, wes. Modal. Jang, cilaka dunungan di balangkon. Lupa tak kemana dunungan anjing.
perepati hutang wirang dekbar wirang di babat ku yang sabranawa yang di mana lagrana dunungan deh aduh aing belah mana dunungan datang aw sacos aw gojojos anjir alah kana pipi ampun anjir getih hantul emer saya emer deui dipake donor ah agan dawala alhamdulillah agan teu nanaon lagrag ti luhur dikaparengkeun kaula salamet dawala mun teu kutuk ieu henteu nya alhamdulillah atuh agan itu kutuk ieu mah bilihna agan kutuk ieu nya itu kutuk ieu mah teu nanaon ari agan osok kana kutu uya lain kutu uya kutu naon kutu sama semohon agan semohon oh mang sama dah eta anu ieu sareng Mbak Uki nya komplit pisan bade di kumaha ya kan teh bade ditemak ku kaula dawala dipanah nya bade nemak nya ngiring sanomer maga nemak ah manawi lebet kanggo ayeuna ieu nya ngange Hongkong atau napi Singapura cik dawala teu meunang kitu apan eta teh ngaranna judi teh pan haram saoroma irama teh nya apa kumaha judi teu semohon geus tong loba tong nu lain-lain dawala geus aing kebawa gelo semohon agan saya tuh pada ditemak dipanah ku kaula haling manehna saya mangga haling atuh saya ngajedog wae mohon mangga permios agan mangga permios cing kekengengan agan punten kirang tanagi Mas Samad abdi 3 kali nyamatna Bapak Aris sakitu Bapak Kades nya bager teh kan dupi agan teh sia teh balik deui kumaha hal itu musuh geus arek balik oh saya mangga nya geus subuh kitu wala permios kirang tanaga sama 3 kali nyamatna Pak Aris asa enggeusnya tadinya kan bae lah palurah kitu nya kurang ajar awas sadena mah rasakeun hutang pati dek perepati hutang urang dek bae urang rasakeun sia kurajar mudah-mudahan gitu oge siga Arjuna lamun jago memberi hirup mudah-mudahan ge
ayam. Dawala pelan. Tos lain beragama we saya hirup teh. Naon situ ngamak we naon? Lain naon situ pan boga agama situ muslim. Cek keterangan di mana mangih kareuwas mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lain ayam situ. Kumaha lamun sia meureunnan rek ngalepaskeun nyawa ayam. Tapi dinya bisa diganti ku gajah. Entong da masuk ngenogan. Alah luar biasa. Hebat juragan Arjuna manahna nya. Tepat kieu we luar biasa. Dibekah ku aing ancur lagragahna ku aing lajeng ieu denawa ngaluarkeun aji bekah sangkan Arjuna kacanak angin supaya awut-awutan rasakeun Arjuna rasa sia wah ku aing sanu kieu patut ku aing abong leutik deuleu ngacleng teu ka deuleu si goblok depak we dihanap paing eta bari ngaheot teuing laguna nahaon teh si goblok heeh sia cicing naon naonan cicing sia dibekah ku aing Wei hai rasakeun baik kaluhur lapur kahanap teu aya kagigir nihil nah bujur aing haneut sia ganeng mah kumaha teh wah alah sia kurang ajar di podaran we panengahing Pandawa Arjuna melayang di Geganwiyati alasan Raden Gatotkaca anu kiwari nuju ngawang-awang dawang awang ningali Arjuna kokoleaban lajeng disanggap baik kuning aya paman Arjuna pun ngasa paman kunaon paman mang teh dialungkeun atawa dibekah ku denawa kasep denawa nya di mana di tongoh belah tongoh muningakeun ramah hidup kasep kunaon paman
bejana di Astina Rama Hidap teh jadi patung ku eta denawa. Ya. Ali mana bapak? Ditonggo punten. Ya. Iya. Kebeneran aya anak kaulah Gatot Kaca ditepurkeun kumaha. Ayo Pauli, Ayana, Di podaran wae. ayana kampun. Weh. Ya. Dula, tinggali bapak di tenggelan dula. Kumaha atuh tulungan Kusia aing sieun. Modal. Ya jang, tulungan jang. Pak lawan, Pak. Lawan. What? Weh. nah hangeus neulan aing bosen we teh dibaledog meneng ku si cepot karasa sia kabina-bina teuing doraka teh aing Ayana, agan. Wah. Nuhun, anom, nuhun. Cik atuh ditenggelan teh lawan. Lain cicing wae. Teti Asya ngalawan, jadi mabdi mati Teti Asya kelut. Iya. Nuhun, agan. Upami ya agan penginten jadi mabdi tadi disiksa we, terus agan. Nuhun, agan. Lamun ditenggelan teh lawan atau Semar lain ngajedog wae ai hidup. Teti Asya gelut di si mabdi mah. Wis manya lalaki teh bisa gelut bar diajar kasih cepot atuh Mar. Si cepot mah sakti mantra gen. Mantra guna ginanjar karta sasimita Mar. Leres agan, leres nuhun. Mata wayahna Mar si cepot teh ulah diantep wae atuh Mar. si edan paingan juragan anu make senana sisirangan Depek kieu-kieu naik. Sabab dina waktu ayeuna Mar. naon jak Aduh. Aduh. ampun bapak Edan. Ya. kaing teh tita tadi kaing teh sing urajar Ih, ampun bapak abdi mah heureuy eueuh eueuh sia. ampun bapak eueuh bina-bina teuing ai ampun bapak Aing mah teu ridho ayana. Modal Bapak. Bapak, Allah. Ih, badan beuki nyeri Bapak. Aduh aya anu jang. Amulan jang amulan. amuing bapak wah Sia. Loba nu gering. Kabina-bina teuing. Kabina-bina. Yore. subhanallah jang dadak sakala dorakati bapaknya dorakati kolotin bega kitu instan kakarma dan kitu leuh heuh hampura bapak ayeuna isuk mah biasa dewe pak heuh Edan si Gatot Kaca he para denawa. Kebong. noda-noda, panggaringan berjuang di medan perang, olah Podaran wae.
sia tetina naon awak teh nepi ka teas-teas euy. What? Dia. Wush. Alah. Wash. Wah. Dia. What? Dia. What? Dia. Wah. Alah. Ampun totong dijejak tot. Ampun. What? Dia. Datang niratang ngademan. Datang niratang ngademan. Ewuh mangkulingan rana. Wah. Kakang Jara Sabda di kapungku dirempuku si Gatot Kaca. Hei, Kakang Gatot Kaca bagian kaulah halim mulur. Kurang ajar si Gatot Kaca banyak buat dia. Wap dia. Baik. Wap. Pusing. Penastikar sayang tumampara. Iya ge. Samaruk nayib Jara denta parantos kapiuhan nanging saleres nangawahan taraga atuh Gatot Kaca dicamak hanya les lir kapukai punal lir kapasir wap. Pusing. Siap. Tenyo kurang ajar. Siap Ustaz. Uduh. Agan dudungan aing maut teu. Cerik teh. Gusti nu aku. Agan ngadak-ngadak aya sinatriaan tumiba dateng angarsa. Datan nira ring kongkonan. Datan nira ring kongkonan. Datan nira ring kongkonan bawang kenurungan. Ya tinulungan kalawan alah sahanya ulah kaget mang syahlan ulah kaget mang cepot mang dawala apaleun ai ka aing mah teu aneh da aing mah artis lamun ka maneh aneh syah anu apa ka sia buah buta nu tadi teh ning daula nu kitu ning heuh ka mana eta jelema eta kuaing di tangan eueuh saha ngaran kaula Paksi Jaladara da abdi ge sanes dawala saha Paksi Tuwung semohon ari eta napan abdi vaksinasi nepi ka kieu-kieu na ieu teh denungan anjeun Gatot Kaca semohon eleh kudu buta semohon nah lain di bantuan dunungan eleh komo abdi
Beuna mah bari ku abdi agan ngan abdina nuju teu purun. Nuju sibuk abdi teh mohon nuju maca SMS. Ai salira bade naon? Kaula rek andon bebela ka Gatot Kaca. Kaula rek andon bebela ka Panama. Sidik ieu teh. Jurik anu nyeliweureun setan sumara kalawang anu newo-newo, anu bakang ngaruntakeun wibawa jeung komara urang-urang Amarta. Sumohon atuh ieu teh aden teh laras. Bener Mang Dawala, Mang Cepot. Ari agen ti mana? Ti Nagara Hormanihor. Palih manaeun Cibingbin. Terase ka palih kaler. Oh ka itu ka Barabas. Nyalah palih ka dinya we. Caket ka Cileuya. Nya panginten dinya we. Aden teh paksi jaladara semohon. Cik aden kumaha ieu dunungan? Waras teu makaning jati-jati teu makaning waras waluya. Damang Gatot Kaca. Lilir ya merwangun kayang mimpin sareng linuran. Lilir ya merwangun kayang mimpin sareng linuran. Kalinduran samya. Abdi bulan usaha ini sageurkeun kusaha deui atuh agan kajampe-jampe ngurek ku abdi dikaluarkeun pahlawan kaburangan ge yeuh nya bage ya kasep Gatot Kaca wit saha nyeun ngaran kaula Paksi Jaladara laras rek naon kaula andon bebela ka salira anu kiwari tuang rama di Nagara Astina parantos jadi patung apa tah wayahna urang sami-sami bajoang we wayahna salira ka Nagara Astina salametkeun tuang rama canak ka Wirata aya anjeun teh di mana kaula ti tadi di dieu naon si merong ya kieu kasep-kasep ngan jawabna kieu ngalirkeun aing sudu aing mah tita tadi di dieu manehna mah irah kakar kedatang jadi kaula kedah mana anjeun salira mangga ka Nagara Astina we yakin urang-urang Astina gigis ku salira sanak we tuang rama ka Wirata engke di Wirata nu bakal nyelametkeun menyaetat tuang rama Batara Kresna sae ieu teh dipercanten kaula jaminanana asra jeung ajeng Dawala lamun kaula bohong asra jeung ajeng Dawala paehan ka anjeun Aisyah nah merong wae kaing dan merong teh moal kadeuleu pan kahalangan ku irung si teh ngai ngaborahkeun ka aing kumaha satria teh aya bahan galungan aing jeung satria ieu tuman ku aing mah nya ge satria moal dengkekeun ku aing lawan tuman sia lawan teu wani jadi kaula kasina mangga kalun-alun bisi teu persanten mangga teu awang-awang we ningalna pasti tuang rama anu jadi patung parantos di kokotor parantos dicaci dimaki itu digeuleuh keumehan sae permios nuhun Paksi naon teh jaladara nuhun ulah abdi pot abdi udan lamun ieu satria bohong waing maneh paehan urangna he jaladara gelut si jeung aing bener-bener teuing kita ngabohong gitu permios ieu resep lamun aing jadi juragan Gatot Kaca nya plesat kawang-awang si Dawala keur ngising disisukan tewa kaluhurkeun ku aing bawa wah ampun eueuh sia ampun ku aing aya cubluk blus ka cubluk ku aing teh karasa sia kumaha sia we da ngalamun ieu teh aden teh laras tingali mang kaula bakal edan-edanan di dieu kadang-kadang edannya eta masalah aing tong dipake teu apa salah nama bakal moal nyari moal tingalikeun ku anjeun utang pati berapa teh utang urang dibayar Arjuna keur ka dieu tuh pasti bakal ningalieun bejakeun ka Astina we susul Gatot Kaca
Saya mangga permios. Ayo kang pimpinan. Ya teh kumaha teuing engke teu ngarti. Kalakah ngobrol. Cepot? Tapi bulan. Ya. Itu adina anu ngaran Jaraden Pak moal aya nu bisa ngelehkeun ieu teh tiwati anjeun cepot wayahna lawan ku anjeun. Anjir kumaha teh? Juragan Anom eleh komo abdi lawan heula sukane maneh paeh hayu turun. Anjir aing kudu ngalawan pati oleh nah aing lah. Wah, sajan. Saha ngaran aing Ya Mahmud. Yamaha goblok lah Ya Mahmud. Urang aja di podaran ku what? Dieu. Rasakeun sabaka jadi patu ku sok. Dieu. Tarasa. Teu, anjir. Nah teu jadi patung. Nah teu heuras. Lamun dicoo heula heuras aing. Kurang ajar sia di podaran deui. Aisyah mah aya di podaran deui. Di podaran gitu. Wayahna what? Dieu. Hebat wis. Wis. Enak stiker sayang tumampara. Iya ge. Ieu pati dijamak dening Astra jeung leungit tanpa lebih hilang tanpa karana. Da dia Jakarta Milung putrana Lurah Togog teh cuma teh. Wala. Anjir. Ilung. Aisyah naonan. Aduh, ampun Kakang Cepot, ampun. Ampun. Ieu mah politik jero ampun permios. Anjir nah jadi si Tamilung. Paingan eleh ku aing. Dapat talukan aing ini mah. Wah, Gatot Kaca berarti eleh ku aing. Iya. Datang Gatot Kaca ka dieu diajak gelut ku aing mah yang nyaho. Heeh. Kurang aja please. Wis ya. Wis. Musik. Haling ku aing haling. Waduh. Ampun. Ah, mau sieun. Kurang ajar sia. Naon? Kelas segede. Tabuh tilu itu ya. Awas ya ku aing dipaehan. Maju wait. Ip jaras paksi jaladra di jamak leungit tanpa lebih hilang tanpa karena dadiel Lurah Semar Batranaya. Wih. Anjir goblok juga antelain sieu. Sok sia hayang nyaho ijen. Rasakeun deui. Ieu dena wadip jamak dening Badranaya leungit tanpa lebih hilang tanpa karena dadiel Lurah Togog teh Cumantri. Wes. Aduh Kakang Ismaya. Ampun Kakang Ismaya. Nanaonan sia? Heh? Apan dipiwarang ku Kakang Semar jisim abdi kudu jadi juru talungtik. Ngeunaan ieu kejadian naha Kurawa teh bakal mikeun eta Negara Amarta atarapi moal. Tuluy Kakang Semar
wayahna jisim abdi bade masihan wartos anu pika nyerieun naon teh Bratayuda jadi Kakang Semar kumaha Bratayuda jadi Kakang Semar capek deui gawe urang Kakang Semar moal tiasa diponah deui margi Kurawa teh tiasa dionget-onget Nagara Amarta mau dipasikeun pasti bakal ngalangkungan perang dulur jeung baraya Gusti nu agung sakitu Kakang Semar jisim abdi jadi juru talungtik permios Kakang Semar hayu ini ya malum di dunia segala jiga jahat padahal eta teh juru talungtik ditahan bapak keneh dulu ulin-ulinan kolot nepi ka kieu supaya nyaho nahan Nagara Amarta terik dibikeun eta moal sing horeng Kurawa mah geuningan murugu jang bakal ngayonan meureunan hese capek susah payah deui meureun Panawa bakal panjang lalakonna jang sakitu we teh Kang saparakan jahapunten tina samudaya kalepatan sakali di mudah-mudahan sadayana urang desa Cibingbin sanacing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamat anu nongton, salamat anu ditongton, sakali salamat tetap salamat. Sakitu ti putra Giri Harjatilu permios sanes teh sono pamitan sanes bosenan sanes waktos urang tiasa patepung lawung deui. Hatur nuhun. Cak.